Meni hese ngalah cacing teh eueuh. Kalian. Tuju naon? Pak RT ieu nuju ngalah cacing Pak RT. Ari Pak RT tos di mana atuh? Ngahaja ka dieu. Pamaksadan ieu teh. Hoyong meser tanah di kampung ieu. Pak RT, kaleresan sim abdi oge bade ngical tanah. Tah, kaleresan nih Kang. Ayo tuh, orang tinggal. Mohon hayu Pak RT. Tah, ieu Pak RT taneuhna ku abdi tos di karungan. Bari jeung sae imah taneuhna ge taneuh liat. Anjay. Kira, Astagfirullahaladzim. Yo. Gimana nih? Naon sih? Orang panggil saja mantan mana? 16 terang dah gini. Mantan orang? Heeh. Gimana nen? Mana panggil mantan orang? Itu di parakatan. Anu harap? Heeh, ngaya ojek gini kan. Satera mantan mah teh ngaranna teh anu blasteran teh. Tinggal sahanya kalau di orang teh ngaranna teh si eta teh. Hararese da geuning ngaranna teh urang mah. Teu bisa nyebut kena oge. Ah, maneh mah mantan sorangan poho kana ngaranna. Den baiklah ini terpenting sih teh. Kalau ngaran mah yang penting mah inget kene kan rasana. Anjay. Neng, Bulan A. trek mun hampura ka Neng. Nah, mah kene tah hampura ka Neng. Emang kunaon? Ate, mau jasa nanti hubungan sama Neng. Arya Ate kenapa atuh tiba-tiba teh minta putus sama Neng teh? Soalnya Ate kudu berobat. Berobat? Emang Arya Ate sakit naon atuh? Ate burut saja. Anjay. Nen, ente kunaon mah namun? Maneh maruruas. Nyata euy, urang teh kangen ka seseorang gitu euy. Atuh pangihan kangen mah. Nyata jauh. Jauh di mana? Luar negeri nyata euy. Bikin ka poe kamari mah urang euy teu geunah dahar. Bakat ku kangen isuk teu dahar. Beurang oge teu dahar. Duh, manehna bae kitu nah euy. Oh nyata. Terus peutingna urang teu bisa sare deui. Pasti kerekangan pisangnya. Jadi teh bisa sare. Lain goblok. Gara-gara urang lapar. Pancan dahar isuk. Anjay. Jika si Ira euy, geus di mana euy gini make motor? Rara. Mana ngarawas wae? Naon ih? Geus di mana euy gini make motor? Urang teh ieu geus disamsat garudot. Jorudot. Parah mana lah. Kan Neng, bareng mah. Ya mah. Naon atuh Nen? Lain kumaha mah bisa sampai kumaha. Heeh pan urang teh tes STN kana kan beak, nya kudu diperpanjang urang teh. Teh urang tadi disamsat garudot pokona mah. Harudat kumaha ieu teh? Make jeung harudat sagala. Ih heueuh pan dengikeun Nen. Pan ieu teh beaknya. Heuh. Pajakna teh berarti kudu diperpanjang. Heuh. Heeh. Tah teu bisa tadi teh. Cenah kudu dibalik nama. Urang ngurudet pan. Atuh balik nama we sia teh. Hese teuing, kira balik nama.
Kamu teu ngarti teu tong norowelang we nen. Ieu nya. Rek dibalik nama kumaha? Apa nina STNK na ge geus sidik ngaran teh urang Ira tah nya. Lamun dibalik nama nen, atuh jadi Ari. Ya aing emung da Ari mangaran jalu atuh lalaki. Sia geus oon di wae. Masih we jenong ah. Anjay. Juga si RT euy. No, juga nu lubang lamun. Samperkeun ah. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Lain kenaon Pak RT ditinggalikeun teh juga ke rumah lamun. Biasa we keur kieu ye, rumah lamun teh keur tingalian kula itu urang teh itu kontrol biasa keur kontrol kula. Tapi Pak RT urang ditinggalikeun tidu teh juga nu ke rumah lamun ah Pak RT mah. Nyata urang teh aduh kalau mau pikiran kan aduh urang teh urang hang nurutkeun urang teh jadi RT urang teh teh. Tah make yang ngundurkeun jadi RT. Nyata atuh urang teh jadi RT kan serba salah nih. Aya nu teu kebagian bansos RT nu disalahkeun. Aya nu teu kebagian beas BLT RT nu disalahkeun coba. Tah ayeuna mah aya nu parah deui Naon masalah para artis. RT deui disalahkeun coba. Nah, hanya euy. Artis nu paraseana RT nu disalahkeun. Emang saha nu nyalahkeunna RT? Eta we nengenan kabeh nyalahkeun RT deui. Pada bahasana KD RT. KD RT. Aduh. Lain gitu oke konsepnya RT. Anjay. Balikan audionya. Action. Anjir, nu kumaha ilmu sakti mandraguna teh? Eta. Nah, siapa eta. Nyaho pan dulu eta. Dan eta kita. Kan uyu teh udut ya. Burungnya udut teh. Kak. Kembali deui geus kumaha? Oh. Ieu kumaha kita. Untung umpanna. Oh, terus kumaha? Kak itu lo Kak. Rolling and action. Tidak aneh.